Bu, bu, ari monyet sok ditiung tara. Berarti mun ibu boga budak cadu tara ditiung. Ibu teh ngukut budak, kupingkeun monyet. Nu tara ditiung kaluar teh ari monyet sok salat tara. Ari monyet sok salat tara. Berarti mun ibu boga caroge cadu tara salat. Ibu teh unggal peuting di kegepan. Harta mah bisa beak, tapi budak soleh mah nepikeun ka poe kiamah bakal milu kahadeanana jeung urang. Matakan budak teh tong diruruk. Bu, budak teh anugerah, ibu anugerah budak. Loba batur mah hayang boga budak ku Allah teh dibere, leres teu. Matak mun keureuneuh teh alhamdulillah. Lain kalaka sia. Ulah cekokom kan. Jadi lamun reuneuh teh ucapkan alhamdulillah. Da aya bapana ieu leres. Kecuali istighfar teh mun di luar nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa alal zalimin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah la mawjuda illallah. La ilaha illallah la ma'buda illallah. La ilaha illallah la matluba illallah. La ilaha illallah la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Duh karunya moal leres da. Ibu kabasahan teu? Karunya tos biasanya da eta mangiuhan ngomong tos biasa teh. Teu balik. Teraskeun ya teh teraskeun acara haplah imtihan santriwan santriwati. Hormateun simkuring para kiai para ajengan sing sehat dohir batina sadayan amin. Ibu-ibu bapak-bapak nu sami-sami hadir. Bapak-bapak mengeunah di jero bari udud atuh. Ibu-ibu mah basan orna mah jeung anak hayam teh sarua. Dina pada kabulusan. Mudah-mudahan naon wae kacape kariweuh karungsing urang peuting ayeuna sing janten amal ibadah amin. Sing yakin ya urang hadir ka ieu tempat teh termasuk jalmi-jalmi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Bu, jadi urang teh ka dieu teh pilihan Allah. Laras ya teh laras. Anu ka dieu panglilana, anu ka dieu pangtita tadina ti bisa kene geus aya di dieu eta teh ciri jalma anu istimewa ece. Naon cenah? Anu tata di teh bebeakan teh ciri jalma anu istiqomah. Sing yakin ibu ya. Ibu nu hadir ka ieu tempat teh nyandak langkah nu luar biasa. Pan kieu Bu ya. Nu datang ka pangajian teh aya anu jiga papatong. Naon cenah jiga? Sok papatong ngalikeun datang. Datangna ka nu pangajian teh ibaratkeun hewan nu datang kana kemang tah aya kupu-kupu. Dua aya nu jiga kupu-kupu. Bieu nyampeurkeun.
hiji papatong sok papatong datang karena kemang kan sok balik deui da teresepeun kemang datang balik deui datang balik deui datang tah eta teh papatong mustami aya nu kitu aya datang ke pengajian ngan pas hiburan hungkul pas ajengan memarantong tah eta teh mustami papat komo dibere hujan mah ieu mah lain mustami papatong luar biasa amin komo teh nu hareup mah ieu 24 karat ieu mun emas nu tengah teh 10 karat itu nu di tukang sakarat itu teh mun teu hujan resep di dieu asli euy lanjut ya teh lanjut aya nu jiga papatong dua aya anu jiga kupu-kupu teh sok datang kana kemang ngan teu daek cicing geleber ka katuhu geleber ka kenca aya mustami kitu aya nu jiga kupu geleber mencetan bitis geleber nangunyar geleber ngabekokan nu di tukang eta teh mustami kupu-kupu aya di nu katilu teh hiji jadi mustami teh aya nu jiga papatong aya anu jiga kupu-kupu tilu aya nu jiga bang bara ece bangkok bang bara tak kieu geus kahujanan teh otak geus kabulusan tingali bang bara datang tak kana kemang ngan peda da teresepeun kemang ku resep cicing ngungkul laras gitu aya mustami teh jiga bang bara ngomong we pagaweana teh aya waktu na ngaji da masih kene neuleuan tiung batur tinggalkeun sia teh tiungna joya meunang nganyuk keur pangajian ke masih kene ngobrolkeun bat tingali ajengan tingalikeun ngora kene sia nama tingalikeun ajengannya mani kasepnya ngan hanyakal we aya eta teh mustami papat ye nu alus mah mustami teh jiga nyiruan terang nyiruan disesep maduna diserot tuluy nepikeun ka diala jadi madu walaupun nyeureun tapi mere manfaat halo ya geus mulai itu konsentrasi ya tiris ibu tiris datangna ibadah nguping kena heuaina hitutna ceuk saha karunya sok eta korsina heula cenah karunya ya Allah karim sok kursi ibu bisa pada di panggung abi sok lihat serius ya bisa di panggung abi kajian kapengker di dia cak centin ke panggung mah dia sok bisa ngiring centin cek kokom cek imas ke panggung mah dia nya ame iuh we jeung urang di dia nya sok maksakeun sakituna mah alus ai kana dangdutannya maksakeun lanjut ya teh lanjut wajar pangajian ngamang teu nyamung da kondisina keur kieu wajar jadi urang gerek ngomong teh bingung sabab kehalangan kudu mau kursi canu raraeng di tukang jadi hese mu balik ge teh aya kelemahan mu balik ge mata kuring mah jang naon pidato mustami loba teu ngadengekeun meuning kene 20 urang ngadengekeun aya-ayeuna mah ngupingkeun sadayana ngan gogodana teh diuji ku hujan laras gitu mudah-mudahan ieu hujan teh teu jadi musibah jadi nikmat amin teras ya teh Bu yakin ieu katingali jamaah teh kompak setuju buktina hujan ge teu baralik betul nu nangtung aya nu nyempot di tukang aya anu hulang-hulang aya yakin nu kurulang-kuriling di pangaosan mah bakal dibarokah daripada kurulang-kuriling di luar teu puguh nu kitu mah jiga sero ece setan mah teu kadeuleu sia teh alhamdulillah urang calik di pangaosan sanajan panontun cuaca datir
tapi biasanya calik di pangosan maloba dahareun sok gede hidayah ti Allah subhanahu ece sia teh hitut we atuh aing teh moal bekok ka dieu teh halo wios kieu teh make bahasa Sunda wios dajang naon make Indonesia gari ngacaprak kos nu bobogohan geuning sok ngacaprak ngomongna teh hayang Indonesia ti Sukaratu sayang bebeb kalau makan hati-hati nanti keboroyan ku cucuk ikan sok aya teh nu gaya gitu teh ah kamu ngagetin aku kan jadi ngarencon matakan awas urang ulah nepikeun teu bangga ku bahasa sorang bu urang langsung kana eusi siap ieu eusina mah intina santriawan santriawati teh urang sumangetan supaya bangga calik mondok dina teu mondok nage nyiar ilmu di Al-Hoeriyah amin sabab pendidikan budak teh nomor utama ayo nama ibu ya budak teh sok teresep datang ka pangajian komo budak SMP SMA mah bada magrib teh geus eueuh nu ngaji di abi mah duh ka di dieu oh sarua goblokna tuh mun aya alhamdulillah geus harese di abi mah geus dibedakeun di lemur teh ye urang lemur bedakeun ngajina jeung nu jauh jadi urang lemur nu jauh-jauh da tetep paling bertahan 20 poe padahal cek abi teh kieu pek nyoo HP pek rek mawa baju dahareun pek arek bajuna teu di aneroke di calana unggul pek anger kur bertahan 2 minggu ngan saukur pamer iPhone unggul beres pamer HP oh ngaji deui matak tetap ya pendidikan teh di nomor hijikan pendidikan agam ya itu konsentrasi tong marolong ka tukang tuh kaing melongna ka dieu pan nu diulemna ge urang lain satpam sia teh moal bener kacau ya kela heula so geura caralik heula berat itu lah ujang-ujangan uji amun ajengan epesan mah diduruk panggungna ge untung sabar sakieu mah halo guys lanjut ieu teh lanjut wajar ibu abi galak ge wajar da urang di mah saropan urang mati laut atuh jang roro kidul kapi uwa urang mah jeung putri duyung teh kahalangan salanceuk teh halo ibu halo lanjut tah panyakitna teh budak ayeuna mah mung diganggeureukkeun jeung kolotna di sarua ya saur sadina alik ya didiklah anakku sesuai dengan zamannya setuju tapi kan ditafsiran deui ku sadina ali tegas nama tong leungit sedengkeun aya nama guru tegas teh dilaporkeun ka polisi betul tak eta kelemahan teh sok atuh ajar nyieun pasantren sorangan jeung lembaga nyieun ijazah nu penting teh gubag-gebug anu parah ari kur nyarekan mah wajar salat berjamaah lain galaknya hei punten teu sakabeh nu kasar goreng teu sakabeh nu lemes alus betul kasarna parudan mere kene manfaat tapi lemesna lukut matakti soledat leres cek guru teh kieu yo ka masjid sia teh ka dieu atuh ningalina tong anak kursi adi ningalina adieu bu cek guru teh kieu cek guru teh yo maneh teh ka masjid mun teu ka masjid ku aing mah diasupkeun sia kana majikom bari heureuy guru teh cek urang mah guru nu nyarekan nita berjamaah jeung ngaji leuwih alus daripada inungna nu kieu ujang sok mam geus mama engke main game deui aduh tekedah ngaos bada magrib teh urang jeung bapak ka pasar malam eta teh jiga nyaah ngaruksak matak teu kabeh nu kasar goreng teu kabeh nu lemes teh al halo ibu halo lanjut ieu teh lanjut jut halo guys urang teh kadu cita-cita nyolekeun budak hayang jadi jalma nu berkualitas bangun intelektual question gagahnya spiritual question emotional question tah
dina pelajaran agama mah kabeh oge diajar. Laras itu laras. Allah karim. Geningan urang teh boga cita-cita hayang nyolekeun murang kali berat budak bodoh. Bu lanjut ya teh lanjut. Sok meh teu nunutan miluan meh teu nunutan. Imah baetun bareng. Tuturkeun. Imah baetun bareng. Budak cerik yap lahun. Manuki bertara turun. Nu teu seuri manyun. Hatur nuhun. Dasar nu garelo diturutan. Atuh aing teh gelo sarua. Halo. Pendidikan budak nomor ya. Ulah diantep budak teh. Ieu mah kulit ping-ping geus wani ditemong-temong. Leungun alus kulit ping-ping jaga kulit bedug ditemong-temong. Tapi yakin moal dia mah amin. Nya moal beda ontohon. Iya pendidikan kudu dinomor hijikeun minimalna didik budak teh sina nutupan orat betul. Ulah ieu mah kapinis diadu layung macokan ke mangkalapa nu geulis tara ditiung para beunseunara. Bu ari monyet sok ditiung tara. Berarti mun ibu boga budak cadu tara ditiung, ibu teh ngukut budak. Kupingkeun monyet nu tara ditiung kaluar teh ari monyet sok salat tara. Ari monyet sok salat tara. Berarti mun ibu boga caroge cadu tara salat, ibu teh unggal peuting di kekepan. Halo. Teraskeun Allah karim. Pendidikan kudu dinomor hijikeun. Da kieu ya punten. Apapun nu dilakukan ku urang sadayana moal terlepas tina nu dukungan orang tua, didikan orang tua. Mun urang ngarasa sukses dididik ku kolot baheula atuh urang ge ye ka budak teh kitu kudu bener-bener ngadidik 100%. Jeung masalahna ongko hayang nyolekeun budak tapi budak teh ayeuna mah dicuekeun. Loba budak anu asup di pasantren, asup ka sakola agama, asup ka pangajian bada maghrib, tapi ku kolotna teu diserenkeun eta teh. Jojol asup we budak teh. Ari bapa mana? Aduh, cek bapa teh ngaji we. Berarti tidak ada rasa tanggung. Halo. Lanjut itu lanjut. Sok gerak. Lamun ingat kana eta mah moal nyapirakeun pendidikan moal. Pan ieu kieu ku abis sok diterangkeun di mana-mana. Islam teh hampang mun diukur ku ilmu, tapi Islam bakal berat mun diukur ku kabodo. Bodoh ilmu agama teh ripuh. Sabab jelema modo mah nu halal sok diharamkeun, nu halal sok diharamkeun. Halo. Ieu teh teka kuping halo. Bodoh teripu gara-gara jelma bodoh loba jelma anu murtad tanpa disengaja. Laras kos aya jelma ngomong kieu da bodoh teh ya. Tad ek nanya aing mah ka ustad. Cek ustad ieu mah nu alus teh atuh salat subuh teh kunut atawa henteu. Cek aing mah nu alus kunut. Cek hiji deui ge nu alus mah teu kunut. Padahal jelema pinter mah teu kudu debat. Nu kunut alus teu kunut oge. Da batur boga ilmuna dalilna. Mana nu bodoh? Nu bodoh mah tara salat subuh. Laras teu? Yo tad cek aing mah tarawih teh nu bener 11. Cek aing mah nu bener mah 2 tilu. Teu kudu debat. Tinggal amalkeun nu 11 bener. Nu 2 tilu jeung witir ge naon? Bener. Nu balaguk mah nu taraweh. Laras teu? Tah, itu gara-gara kebodohan tidak tahu ilmu agama. Halo.
Bu, hoyong bahagia hoyong. Waler, aduh aing geus anu ngajawab kieu. Halo. Hoyong bahagia hoyong. Awas bahagia teh lain ku harta, tapi bahagia teh mun urang geus nguping di antarana budak soleh ngarti ilmu agama heg di amal. Teu jadi jaminan. Pertanyaanna kieu we, memeng nerangkeun budak soleh. Bu, abi bertanya, ari nu miskin bahagia teu? Jawab, nu miskin bahagia teu? Aya teu nu miskin bahagia? Aya. Aya tong goreng sangka jawab, aya nu miskin bahagia aya. Pertanyaan kedua, aya nu miskin balangsak? Pabalatak jurig nu kitu. Ayeuna pertanyaanna kieu, aya nu beunghar bahagia aya? Aya komo loba duit mah euy. Pertanyaan anu kedua, aya nu beunghar balangsak aya? Aya. Jang naon beunghar ge ari manehna ditinggalkeun wae ku salakina mah. Jang naon beunghar ge ari salaki teu bebeja nyanung mah. Balangsak cek kokom dengekeun. Ceu Imas dengekeun. Ceu Titin dengekeun. Loba duit salaki cengos ka awewe teu bahagia, leres teu? Naudzubillahi min nyage punten beas loba nepi ka teu kahakan beas ge da seuseut ngadahar beas. Memang beas loba tapi boga panyakit. Hiji panyakit stroke, dua panyakit jantung, tilu boga panyakit paru-paru, opat hapur besi. Loba duit harta tapi manehna balangsak boga panyakit, bahagia moal. Mobil pabalatak, mobil nage loba, nuka hiji mobil Innova, nuka dua mobil Avanza, nuka tilu Honda Jazz teh ya. Mobil nama Honda Jazz tapi panyakitan, bunga moal. Sok we mobil Honda Jazz ngan bisul dina bujur genep, bahagia moal. Boro-boro bahagia atuh numpak mobil ge jazz, au jazz jazz jazz, au au. Halo, teraskeun moal. Ripuh ngaji kieu mah asli. Da bingung interaksina ge da atuh teu ngadenge. Lanjut. Salatullah sareng ala toha rasulillah, salatullah ala yasin habibillah, tawasalna bibismillah wa bil hadi. Allah Allah tawasalna bibismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badriyah. Allah salatullah Allah Allah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin. Mugi abi dibarokahkeun, mugi abi disalametkeun, berkah dunia sareng akhirat, oge hirup abi selamat. Salatullah Allah Allah ala toha, salatullah salamullah ala yasin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Teraskeun. Nah eta keke atuh berarti
Bahagia teh lain dina harta lain, tapi nu bakal ngajamin bahagia nu seutuhnya adalah ketika budak urang soleh, maka kabeh bakal kagentian karipuh teh leres teh. Harta mah bisa beak, tapi budak soleh mah nepikeun ka poe kiamah bakal milu kahadeanana jeung urang. Matakan budak teh tong diruruk. Bu, budak teh anugerah, ibu anugerah budak. Loba batur mah hayang boga budak ku Allah teh dibere leres teh. Matak mun keureuneuh teh alhamdulillah lain kalaka sia ulah cekokom kan. Jadi lamun reuneuh teh ucapkan alhamdulillah da aya bapana ieu leres, kecuali istighfar teh mun di luar nikah. Terakhir, jalan. Teraskan. Awas bu balik dia, Paul. Isi ngajebret. Tah, tos, kalem. Resepnya ngaji kita aya resep ngaji Indiaan. Tinggal dimusikan kebikusi turun saharukan teh geuning lulumpatan. Halo. Jadi jatuh nage urang maparkeun seni teh jadi garing da teu didengekeun teh. Jadi seuri nage lamun dibere hujan mah jadi ka aing nage kagok pidato teh. Tapi uang tuluy keun moal punung urang mah moal tidak yakin ieu teh takdir ti Allah leres teh. Arek puji kaimanan urang dia lamun di lemur urang geus marantog mah ieu teh. Tapi urang di mah caricing jeung cek abi mah sakieu teh lain loba pisan da janon. Loba teuing leuwih ti sakieu teh haladir deui balik. Mending ieu leres teh. Jadi cek abi mah ieu teh loba. Mun dina mustami mah kumaha penting ayeuna loba teh loba. Sabab buktina masih ngadengekeun urang dia. Amin. Lanjut. Aya nu bodoh ngomong kieu ka urang budak ieu mah teu sakola agama. Tad. Cek ustad ieu mah joget halal haram. Jawabe ku aing teh halal. Dan nunjuk ka urang tah ieu ustad sesat teh cenah. Nah, sia ngomong sesat teh emang aya joget nu halal. Ustad, joget mah haram. Atuh kunaon sia make nanyakeun ka aing? Tadi nama meureun arek ngetes ka urang. Tapi manehna teu bisaeun. Sabenerna memang bener. Joget teh aya nu halal, aya nu har. Ku abi sok diterangkeun mah. Sok ye, punten. Ngais budak teh joget moal hees budak teh. Mun ngais budak kieu. Ujang geura bobo. Ujang geura sare. Bobo moal. Oh atuh berarti kudu joget hayang sare mah goyang. Nang ning nang nang ning bener gak? Sok lebay ustad teh. Sok bujur teh usik da ngewa. Aya we gogoda dunia reuas wios kan ame abi eta ke di kamerana aya cai hujanan. Da mawa salin mah bige. Yes. Lanjut. Dikasih rieun di dieu mah. Teu lucu aya bejakeunna ieu mah. Lanjut. Berarti nu bodoh mah nu halal ge kalah sok diharam. Ngais budak teh kudu goyang bujur teh ibu. Lamun teu goyang mah moal ama anger. Hok bayangkeun ieu hungkul teu joget ieu hungkul. Bobo jang. Bobo. Anger bujur kudu kieu. Berarti joget eta mah ibadah, leres teu? Halo? Ya Allah, ya Karim, ya Salam, bener mun diukur ku ilmu mah moal ngaharamkeun anu halal. Kapan ibu ye? Alusna mah urang teh sabenerna mah keur ngais budak teh sing bener babacaan teh. Ulah ieu mah ujang budak caha. Ujang budak caha. Cek budak teh pan aing teh budak sia lieu. Kuduna mah wujud kidambako muholapatul lil hawadisi nyangsangna kenteng budak.
budak ayeuna eueuh didikan agama mah hancur nanya teh sok nu teu makana yeuh ulah sok gara-gara meusing di luar eta ge aya joget nu meunang tukang karedok teh joget moal aya nu meuli moalnya tukang karedok kieu sabaraeun karedokna anger kudu kieu sok tembok tukang karedok kieu ece karedokna tilu siki atau napi tilu karung kayaknya nu diladani talian ku karet nu teu diladani talian ku rantenya berarti joget eta mah ibad pake elmuna pan aya mantek aya johar maknun aya istihara di balik majaj teh aya mana hakikat hei tong sok nyapirakeun ilmu agam dari pu jelema bodoh mah pan pertanyaan anak ge ngacaprak jelema bodoh cek budak tad ari kiamat sekolah agama pere teh kan bingung ngajawabna ujang engke kiamat mah sakola agama pre sabab ustadna ge kojor repeh tad naon sia teh tudad teh ye teu kaharti cek aing mah Islam teh lain teu kaharti siana teu ngaji lah teu kaharti tad ngaji atuh mung lah rek nanyakeun we langsung tad kunaon Islam kan nu batal teh kan bujur hitu teh tapi kunaon mun wudu nu dikumaha beungeut bingung aing ngajawabna balikeun we ari sia mun bekok nu era beungeut atau bujur beungeut aduh sok ayeuna mah omehan beungeut sia saseseutna hese ngaranna ge jelema bod halo sok budak ayeuna leuwih apal keneh nu teu manfaat aduh abang bukan maksudku cek aing ge masalah statue bukan berarti asik jual mahal dikit kan coba kasih epornya kalau memang cocok semuanya statue eling sete ayo nu kitu apal PR jang sarere berarti budak kudu di pasantren betul teu cukup di dunia hungkul awas ayeuna teh jelema gara-gara bodoh ilmu agama loba nu murtad leres teh percaya kana hodam teh geuning anu dina TikTok dihitung hodam teh cenah hodam abi belah mana dia uang hitung ku aing hodam mana mah cenah belah kenca tah di luhur naon hodamna eta kuntilanak racing cenah percaya nu kitu murtad betul sabab nyanyahoanan Gusti Allah eta urusan Allah awas ulah gagabah komo pendapat di kampung teu kabeh alus aya nu ngaruksak leres contoh kieu kade cenah kade naon cenah kudu kade awas cenah anu maot poe Sabtu mah aya nu nuturkeun di mana mimitina nu maot poe Sabtu nu nuturkeun da musing nu maot poe Minggu ge nu nuturkeun mah aya laras teu mayit ke kuburan mau pacul sorangan matakan keyakinan eta teh tong ditekadkeun kudu disingkakeun sabab ngaruksak pendangkalan akidah nu ku urang kudu dijauh halo geus mulai teu nyambung ya halo lanjutkeun ieu teh moal nunutan moal ngamek moal mudah-mudahan ibu sing sehat amin bapak sing sehat amin hese karena pengajian mah sebenarnya mah da atuh waktu penting ke malin waktuna ngaji waktuna hese sia hes atuh kumaha nya bingung aing teu beda da geus bahasan lagi teraskeun matak ye wajar urang teh lamun aya inget ngadidik kurang kali naon ibu pangna hayang ngadidik kurang kali agama supaya budak ngarti ilmu agama bedituna mun urang maot maca yasin budak teh aya nu ngaduak lamun eueuh nu ngaduakeun urang maot rek kumaha da anu 7 poe mah eta dibere besek euceu ngaduakeun teh nu 7 poe mah eta mah tapi geus leungit 7 poe 7 peutingna kan urang teh geus teu boga modal meuli besek
Eta mah tergantung keluarga narek ngaduakeun moal nu bakal setia ngaduakeun anak sorang matakan budak teh kudu ngarti ieu mah maca yasin da beleguk teh teu bener pas maca yasin teh cek budak teh waja'alna min baini aydihim sedang wa min khalfihim sedang cek aing teh sia mah sedang da beleguk teh tingalikeun ibu ya supaya urang teu dudunya teuing merhatikan pendidikan budak kupingkeun saur oma laguna hei boleh saja kau cintai dunia ya jadi menang urang teh cinta dunia teh menang tapi ingat suatu saat kau kan meninggalkannya leres awas awal akhir urang teh bakal ninggalkeun alam sekarang atau lusa tua ataupun muda yang pasti kau akan mati juga ya sing ingat urang teh bakal mah hei berbuatlah apa yang engkau suka pek maneh rek maksiat kumaha maneh arek beramal kumaha maneh dah hade bakal dijadikeun kahadean goreng bakal jadikeun kagorengan naudzubillah min tapi ingat suatu saat kau kan meninggalkannya urang teh bakal maot baik ataupun jahat lurus ataupun sesat semua kembali padamu juga engke teh kahadean bakal kasampah kagorengan ge bakal kasam dituluikeun ku oma eta lagu kemewahan dunia ini memang sangat menyenangkan hati aduh memang kagoda kajen kene di sawah sapoe jeput ninggalkeun salat lohor kajen kene cicing di terminal di Cikurubuk bae tinggalkeun salat ge nu penting mah cair eta nu ngaruksak teh leres teh bahkan teu saeutik gogoda ngaji ibadah mah ayeuna we budak ajengan sendiri geus loba budak ajengan nu teu malah santren halo bekiri pucuk urang budak ajengan teh mah bae rakyat mah teu mah santren ibu mah lamun lain turunan santri teh tapi budak ajengan teu mah santren mah meureun sarua jeung mutuskeun kana perjuangan nu jadi indung bapana usum mana teh carurhat budak urang cenah mun mah santren da ieu masalah mah santrenkeun budak mah lain kumaha anak kumaha kolot leres da eueuh nu lapar ngaji eueuh dah ge mun dilongok assalamualaikum waalaikumsalam mah abi teh di pasantren 2 bulan abi teh buduk ibu teh tong milu ceurik kudu kuat kan sing sabar lamun ujang buduk di aku jadi santri kan budak kerek jebleh teh tulus da kolot da kuat ayeuna mah sarua lebay jeung kol mama abi teh buduk kumaha atuh cik indungna teh buduk atuh mana teh jiga toke nya heueuh budak teh ceurik matak loba budak eureun mah santren teh gara-gara lebay kolot budak bapak abi mah teu kitu pak abi teh yang eureun mah santren teh naon sok balik komo pun biang leuwih galak sok balik tong ka imah tah mulungan rongsok baheula eta matak urang mah pas ka pasantren karek sapoe geus jebleh hayang ka mama ngalaman aing ceurik eta teu eureun-eureun kela cangkeul aing hayang mbah alik keur kieu sila bari nempohan lampu tak inget keneh teh da api-api nahan ceurik bari teu kuat teh ngadenge ada nu ngeunaheun teh geuning hayalah sholat nyel hate beuki inget ka imah hayang ka mama hayang uwi hek pun keur ceurik urang disamat kudu gede lain kala karepe beuki tarik jebleh teh kunaon tuh repe-repe cek pengurus teh repe-repe era teh repe-repe dah atuh hayang uwi repe da urang teh sieun nya dikitukeun da meureun ganeng eraeun ceurik nu ditahan nyeri geuning inget deui lawang imah aing teh ngalaman gitu jadi tuh langsung ke panggung kudu pejet heula lamun kudu ngomong sabaraha tahun teu betah di pasantren salilana berarti di udah teh 8 tahun setengah salila 8 tahun teu betah kunaon atuh mah da maksakeun eueuh nu lapar salat eueuh
Ngan ayeuna teh geus boga santri ngawulang, aya logatan nu teu bisa ceurik era, hayang balik deui tah mah hayang mah santren teh. Matak daripada hanya kal engke mending ayeuna bebeakan supaya aya bekel beda ya bapana nu teu bisaeun ngaji jeung kolotna teu bisa nu bisaeun ngaji beda. Duh bapak tiasa ngaos papang mancatkeun abi coba lamun kieu jang ngaji bapak ge teu bisa nyari hate teu heuh matak sia teh ngaji lain cengir sok bapana nu tara salat jeung nu sok salat beda salat maneh teh ari bapak tara ka teu ngeunah ibarat keur modal dikecerik digitukeun. Intina mah Pak, urang teu bisa atuh ngadidik budak. Asupkeun budak teh kapaskeun bae buduk ge. Da cek ustad buduk-buduk ge budak teh barorok eceu. Barorok ceuk saha buduk barokah sia teh. Halo. Dan nu ngeunah mah ye jelema gelo cik urang nu gelo mah ye teu kudu mah santren. Teu kudu salat nu gelo. Leres teu? Bahkan nu gelo mah sok maneh cek nu gelo pek rek jadi naon ge. Rek ibadah nu gelo mah moal ditarima. Salatna mah salat kan mau jadi amal tuh dah ngagiclek otakna. Bahkan nu gelo mah punten. Saur saya Imam Nawawi meusing teu salat teu ibadah ge bakal asup ka surga di hampura wa makuna muadzibina hatta nab'asa rasulullah. Dan nu gelo mah rek ngabohongkeun ayat Allah kumapan otakna ge miis atuh. Jadi nu gelo mah tanpa kudu salat bakal asup ka surga. Ngeunahnya euy. Lain teh hayang gelo teh horeang papanasanana. Halo. Tah ayeuna mah ngeunah teh hujan. Tah batak nyamung teh hujan mah. Da kedeuleu beungeut urang. Ini makan ku hujan. Lanjut. Ibu teh terang ka abi teu? Aya nu terang aya nu henteu. Dina TikTok pan aya sok ngalewat. Sok nyanyi tah ieu teh nami teh abi teh Atpi nu can terang. Ateul pipi lah nami. Baheula teh keur ngawuruk pun biang, bab atap huruful Atpi asyaratun wa ya boroso teh abi. Ngaranan we Atpi. Jigana mah lamun lahir di WC moal Atpi urang teh bakal ujang paralon. Abi teh putra kahiji mata kurang mah lain panyesaan susu teh matak jag-jag. Alhamdulillah. Yeuh Bu, matakan intina mah tuh yeuh ieu teh maksudna madrasah ngayakeun haflah ieu teh supaya budak sumangat ngaji teu eureun-eureun da ngaji mah kudu nepikeun ka jaga poe kiam aya bekel pas maot arek maot ge urang masih neangan kene ilmu kumaha sangkan inget kene babacaan la ilaha illallah dihampang berat sedengkeun kan ayeuna mah kieu main game online budak teh jago tapi maca sapinah boloho nya belajar tajwid banyak yang gagal tapi joget TikTok banyak yang hafal da ayeuna mah joget TikTok jeung nini atuh tuna HP teh na janela neng ka dieu hei sayangku hari ini aku geuning ustad apal diapalkeun jang pidato. Halo. Awas, da budak teh nu teu manfaat mah apa? Waktuku kecil aku gak tahu yang korban itu teh korban. Gara-gara sebotol cek aing ge. Sok apaleun teh isi mufrad malaisa musanan wa majmu'an wa mulaqam bi mu'minal asmaul sati dina jurumiyah. Apaleun teh mata goyaroan binai mufrad di patokan jamak taksir. Apaleun teh baru napakana isim 5 nu kumaha nu disebutkeun baroba jamak taksir. Mun teu apal sing era da dina agama teh pelajaran panghanapna. Cetitin lain melong sia teh. Halo. Lanjut. Kartos teu. Jadi ngaji teh lain rek jadi ustad. Tapi jang amalkeun diri sorang da kuring teh nyangka rek jadi tukang mubalik da bodoh ngan baheula teh budak teh sakulem peda di-upload ku Pak Jujun dina Instagram beureun cek batur teh ieu di-uploadkeun ku Pak Jujun berarti ieu budak teh cenah jago pidatona nyaho tukang nyanyi da beureun peda background ti Manon Jaya da viral pidato naik we omset teh ayeuna mah ngan anger tahlil di lemur mah teu naik-naik 100 anger matak mending kaluar we. Tahlil teh asalna mah 50 di lemur teh, di demo ku urang teh 100 ayeuna mah alhamdulillah. Komo lamun dijengureukeun mah 300 eta teh. Komo lamun teu kunclung di laut mah kadang 600, kadang 700. Matak bingah aya nu kojor. Hancur kieu.
ngaji teh naudzubillahi min heureuy naon cenah teh heureuy lanjut teh lanjut sok budak nempo TV katalar nu aya na TV tapi pas waktu ngaji mah hese katalana teh ngadadom bareng ge euy tak pernah ucap hello pergi ke melambai hawi mau apa nu kitu mah eta budak leutik tong ngomongkeun budak batur budak abi we nu kadua kan umur 3 tahun ngadenge dina HP teh lagu nu anyar da apaleun lagu nu anyar apa teh apaleun kisi geuning ustad apal diapalkeun aing mejang pidato halo pendidikan teh Pak agama mah komplit jasmanina dididik rohanina dididik punten tong nyeri hate didikan kolot teh luar biasa lamun teu mampu sok pasantren dari pasantren menu ketat dijaga tapi aya we pasantren nu teu ketat eta ongko masantren tapi dibebaskeun HP lain masantren cek aing manu kitu sarua we bohong jeung di imah teangan pasantren teh nu teu dibebaskeun HP laras kitu laras pak teh aya budak dari pasantren naudzubillah keureuneuh ti heula lain salah anak eta teh salah indung bapa kunaon budak make dikencarkeun jam 7 peuting atuh cicing budak mah cicing di imah kurungan ku carangka can hejo mah jiga jukut ieu mah kalaka kamana mang budak nu geulis budak aing geulis keur dianyangkeun ka kabogona kolot belet eta teh dan nu pinter mah bakal dijaga budak teh ai bak teh budak teh keureuneuh sia teh nyerahkeun aing cek budak teh ari bapa ka mana wae wajar we atuh cek doel sumbang ge panona alus irung alus asik ditempo dihareup digigir geulis ngan hanjakal pisan kalakuan tong ka aing atuh nyebut setan gonta ganti teu sirikna ka dieu melona tong kana bujur aing ka dieu urang mah imah di musikan oh barengan kagok edan nah aku naon nu geulis sing bener si Ece mah nyeun lirik sorangan nah aku kunaon nu geulis loba nu bangor tak kitu bareng nah aku naon nu geulis loba nu asik nah aku naon nu bangor semuanya cigan ngaran tong nempo bujur aing cek aing ka dieu kan dimusikan jiga nama ngarasa asa aing asik semuanya kagok edan bisa payung tungtungna jadi wajar we isuk-isuk dia keadaan sore geus utah-utahan tadi antep ku indung bapana teh dididik Sabtu muru mantu da minggu teh geus ngajuru salah indung bapana diantep semuanya kulit kelir koneng semuanya tong-tong bujur aing kadi melona buntuna bodas kagok stres biwir berem-berem cawer ayam panon coklat heuh mang jiga kopi susu ngan ka ditu nganaha atuh bet asik geblek hirup daek ulah bangga bisa gunta ganti jalu komojeng naon bedana jeung lalai atuh lalai ge tara di baju sih teh halo naudzubillahi min sing mernah ditiung sing alus didikan kolot eta itu bisa ngajarkeun kita da jamaah ayeuna mah lajen ditiung merengkel ka luhur jas toberi untung teu ti kararit kana pager batur ga anu kieu teh ditiung eta ka dieu tah digeroan teh neng engal kela da baheula mah babari ditiung di zaman baheula tahun 80 ge babari keneh palitekeun jiga nu rek modo bae ngeus init ke pengajian ayo nama beak jarum pentul sapa ayo nu hejo ayo nu koneng di kaleng teh ku salakina ada juga ngaleng barong saya tuh lain cengir eling situ nah ahimin inti nama pendidikan kudu di nomor hijikeun omat eta punten HP teh teu bisa ibu teh kieu sia teh kana HP wae goreng kolot kitu teh da urangna kana HP ibu leres teh jadi kudu kumaha tuh sok waktu na ngaji sina ngaji waktu na aya ulin bikeun HP ngan tempokeun film nu manfaat contoh nu manfaat teh Upin Ipin manfaat sok si Upin
mere contoh hade aya abatasa keur puasa leres teu atawa si Upin teh sok ngabejaan akhlak nu hade ngomong hareupeun kipas sok gini datang karos gini muka pantai Upin jangan macam tuh tong kitu Upin asup angin sia teh atuh si Upin teh teu kikituan deui cek budak teh na HP mama Upin tingali heuh ujang ge tong kitu bisi jiga si Upin pan jadi ilmu nempo HP teh si Jarjit si Piji si Mail si Esan oh sok neuleuh aing ngareret sajam pan si Esan matan mobil nate ku remote-nya si Upin mah digugusur ku Rapia cek budak teh mama tingali Upin mah butut mobilna ujang turutan Upin mah sia hirupna konaah bener eta film halo atawa film nu alus teh nu kana sepeda ngabung teh sa Sisipa hade Sisipa teh sok nolongan batur cek Sisipa teh jangan panggil aku anak bagong paman alus film Sisipa teh sok nolongan batur betul ngan keheul hungkul ka sila dusing aing kan si eta mengajedog gua tuh cengir budak da ngarti halo awas 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 ya gogoda urang sadayana lamun urang lepas tina pendidikan budak kade tontonan teh aya nu benar aya nu teu ben atawa naon teh nu ulah di nu jeung beruang teh saha si Marsa eta tetep ulah dipelongkeun hok atuh budak leutik uring jeung beruang pan aslina mah beruang teh galak bisi budak ka kebun binatang hayang jiga si Marsa direward bea cek urang mah goreng film eta teh ulah atawa film teh nu HD teh loba lah nu goreng mah tah sound the ship kade budak mun direpehkeun tong nempo sound the ship moal bisa ngomong sok sound the ship mah sorana ge tara leuwih ti 3 hiji dengekeun atuh si eta mah cenah nyisirikeun aing 2 3 ku urang didengekeun tara leuwih ti 3 sana da budak teh geus 7 tahun kikituan we jang ka masjid moal dibere duit bejakeun ka bapak maneh sabab salah pendidik geus atuh seureuna geus tuh cek urang dari root mah resepnya ku alo diuji heula siksaan nu sabar ieu teh nu bakal hanyaka mah nu balik ti heula aya lah nu balik ti heula da dulurna ge nyaksian aya da kabeh pun teu seuri kabeh ieu teh hese hayang ikhlas teh kade bager jatuh gitu gebis ngajengkang halo lanjut ya teh lanjut moal nunutan moal insyaallah nilai ibu datang ka dieu teh bakal leuwih berharga daripada yang lain amin da cek dohir ge teu pantes lemur badak nu ngaji sakieu pikiran we ka dieu mah nu hidang hungkul we amin ya Allah ya rabbal alamin ya Allah ya Karim ya Salam mun teu inget kana eta mah ibu urang teh bakal nyapirakeun memang terkadang kudu aya perina ketika neangan ilmu agama teh hek walau teh sok ditakdirkeun nya mun keur ngabiayaan budak ka pasantren sok diujina teh dina ekonomi kolot teh naon we eta mah entah kolot teh matak pun bapa mah kieu apal teh maneh urang pernah ngalaman masantreun maneh jeung adi maneh ngalaman nginjem heula duit supaya maneh bisa masantren da teu apa anu apal teh apa teh boga duit teh tuluy ayeuna jadi we urang teh ngahulang berarti peurih kene kolot jeung urang ge pak teh ayeuna mah geus urang alhamdulillah bener budak-budak geus kabeli mobil kalah ka kurang tadi tuh pa hoyong naon cukup we ayeuna apa mah penting mah bisa dahar da urang teh kalah bingung ditolak wae barang bere teh jadi nu diharapkeun ku kolot mah lain duit budak soleh manfaat tapi mun ibu budak sakola SMP SMK tapi geus gedena kalah jadi tukang mabok dan nyeri hate teh atuh nyeri mudah-mudahan sing saroleh budak ibu mami amin ya Allah ya Rabbal bayangkeun ibu sok ibu teh boga budak teh misalnya teh ibu teh boga budak teh 3 hiji polisi 2 TNI 3 bidan 4 ajengan misalnya teh 4 tapi nu 4 teh bisa ngaji da meureun mun maot teh didoakeun leres teh dan nu TNI nyantri nu polisi pernah masantren memang jadi TNI maot ibu teh ditelepon tatangga teh jangka dia mama pupus daratang kabeh nu TNI kabeh ngaduakeun bari ceurik mama hampura abi can bisa mulang tarima ningali kolotna gering langsung saudara-saudara
Ibu kita sedang sekarat. Mari kita membaca Yasin bersama-sama. Siap! Gerak! TNI maca Yasin, nu polisi maca Yasin, anu bidan awewe ge ceuring maca Yasin, bari bener Yasin teh da pernah masan teh. Nu bungsu nalkinan mah tuturkeun abdi la ilaha illallah, maot ge teu panasaran sabab ninggalkeun budak soleh. Laras teu? Coba mun boga budak keur mah dua-duana nu bisa ngaji, boro-boro mikir ngaduakeun, jiga nama langsung neangan suratan. Halo, lain ya Allah eling. Budak pasantren matak abi mah punten di kelas hiji SD kita sareng cucuna ieu sakelas asasana pun salit cucuna Kang Haji Edi alhamdulillah pun guru nu haju ajar mudah-mudahan sing sehat amin. Di kelas hiji SD kene geus dipasantrenkeun di Bayasari ayeuna teh geus kelas 3 SD berarti rek ka 3 tahun pas masantrenkeun budak abi ti SD kene da bongana budak teh kana HP da anu ngomen tatangga naon cenah budak teh leutik kene make dipasantrenkeun mani tega kolot balikeun ku aing teh leuwih tega kene ece budak kana HP teu dititah ngaji jempling langsung da kudu tega ka budak mah baheula ge kuring mawa apa teh cokot sorangan tong dianterkeun ku indungna cenah ogo jadi abi mah dianterkeun masantren teh padahal geus boga mobil baheula teh apa teh sorangan ku apa teu milu mamah teu milu nini sorangan anu ngakut kantong tabuk kalau mari beresan sorangan kalahka diledek barana teh nitip cenah budak saya tsunami da tos tsunami 2000 genep tos tsunami Panganaran ka Manon Jaya teh ditingali teh tidinya ya Allah Karim sugan teh ngaji teh aing mah subuh we jeung magrib jiga di lemur ngaji we tuluy di huda mah nepi ka sagepengna atuh kanyut ge ngadapang wae ayeuna maslahat manfaatna mah mulun ayeuna geus teu aya nu kosong alhamdulillah seuseuna teh ka Karawang tahun kamari mah ka Perbandungan esok aya musimna pidato teh ayeuna mah ka Karawang ke mejina ka Sukaratu di Papai kabeh alhamdulillah lumayan begang-begang ge halo guys siap ya teh siap intina mah sing bangga budak aya dina pendidikan agama ulah kala diomongkeun ajengan teh minta iuran 10.000 pi duit sok atuh ajar sorangan budak da ayeuna mah dipenta atuh sok iuran 10.000 teh diomongkeun. Assalamualaikum waalaikumsalam jang wartoskeun nya ka mama ujang teh tos nunggak 3 bulan berarti sabulan 10.000 berarti 30.000 dibejakeun ka mama ada dibuka lawang pantun teh naon Pak Abi isin di kudu jadi ajengan beda teu mayar iuran da langsung ngamuk ajengan teh manikot teu ikhlas ya teh cik atuh ngamakeun ilmu atuh kudu diomongkeun ai eta mah sok we da zaman Kangjeng Nabi ge teu kitu tiis ngomongna jiga kulkas ongkos eta yang pinter ai kitu mah sok atuh ajar ku sorangan laras teh aya wae kolot nu kitu teh aya hadir jelema na gaena bukan menyarane we halo eta teh kudu disingkirkeun ya takabur kitu teh anger geus maot mah butuh kanu ngaduak ulah bangga budak teh yo budak abi mah ngalikeun tato belah dieu gambar termos belah dieu gambar cukil teu bangga aing rukun Islam sabaraha hiji jang 5 Pak Ustad naon hijina Muharram sapar mulud pertanyaan abi bunga teu boga budak kitu teu halo tah mataku abi masuk dijelaskeun wae ibu kali-kali mah dengekeun lagu qosidah peuting kamari kita ceramah naon kitu jang qosidah aya lagu keur nyiniran budak ibu kieu laguna teh tahun 2000 tahun harapan yang penuh tantangan dan mencemaskan pernah nguping lagu eta teu wahai pemuda dan para remaja ayo siapkan dirimu siap ilmu kudu siap naon tah siap iman siap mun pamuda teu siap ilmu tara ngaji teu siap iman teu deukeut jeung ulama poek hirupna teh loba duitna mah tapi bakal poek hatena naudzubillah min bener eta lagu geuning apal ustad lagu eta da uing baheula mantan pemain qosidah bagian kecerek baheula inget lamun di desa Agustusan sok miluan urang teh grup kalima inget keneh laguna teh 2 geuning nu kahiji mah laguna teh ya Rabbi balik salala nu eta laguna teh tah lagu nu kaduana teh eta keur mamatahan pemuda tahun 2000 kerja serba mesin berjalan berlari sok sagala ku mesin aya geus eueuh Magicom geus eueuh naheur cai aya mah geus eueuh ngagigian sangu Magicom leres teh eueuh naheur cai dispen tapi beuki ngedul jelema teh
Tulis laguna. Sungguh mengagum. Nah kali itu nanti penduduk makin banyak lain kadinya kumaha teh. Tahun 2000 kerja serba mesin, berjalan berlari menggunakan manusia tidur berkawan AC makan dan minum. Ngalikeun komo di Mekah mah bedul geus mewah sagala. Tuluy ke laguna. Sungguh mengagumkan tahun 2 ayeuna 2000 sabaraha. Beuki modern, beuki ngaredul, beuki caang, beuki poek hate. Baheula mah paroek ku obor ngaji teh, tapi palinter. Nya ge make Quran anu sajud salemar geuning. Majabar mata jabar teh sinjari jabar ya mata sia. Palinter. Halo. Tuluikeun laguna penduduk makin banyak, sawah ladang mencari nafkah. Mana modern teh geuning hese digawe, buktina gawe ka Bandung kudu duit ti heula ayeuna mah. Kapan nyogok teh teu barokah sia teh kunaon jadi nyarogok kitu. Halo? Ieu TPR berarti nu mata kamuliakeun mah mana? Jelema lain kul boga ilmu sakola hungkul. Masantren ge utamakeun. Jeung ditu meunang kieu. Lah, teu kudu aya mah sakola. Da di akhirat ge moal ditanya hiji tama hiji goreng kitu ge tetep urang teh bisa ngitung ge ajengan ge anggerti sakola. Leres teu? Jadi intina mah sakola kudu, masantren wajib. Naon cenah? Sakola kudu, masantren wajib. Ibu boga didikan agama, kasalaki ge moal songong boga didikan agama. Wah meni seuri si Akang curiga pamajikanana aing. Teraskeun ieu teh. Bahasa bakal hade. Make baju bakal bener. Spray teh ya ibu kudu disese heula malam Jumat teh. Sambut suami dengan senyuman bahagia. Boro-boro ieu mah datang ngaji pamajikanna teu pernah ngaji kuku dulu ijen. Spray teh eta sepanduk urut nyalon kepala desa. Di sarean teh da keusra. Istri solehah mah rek malam Jumat teh menyiapkan ibadah pangbadagna. Heg huntu teh nyikatan. Da dicium teh seungit aja tuh. Muah. Ieu mah rek sare ngahakan seblak. Atuh dicium teh cikurna huntu. Lamun berilmu mah diamalkeun kasolehan teh nu baheula ti ajengan teh. Heg sare teh make baju nu seksi teh nu jiga puring sangu bae lamun. Nu sambat kieu keun bae beteng busekel. Hareupeun salaki teh apa? Tenenene. Ieu mah hareupeun salaki kalau mau sisir kerep atuh. Waktuna dipake da kalah kuar sia ceum. Mama geuwat bapak geus cangeyang kela can turun kutu kawin. Eling titin kokom eling. Naudzubillahi min. Lanjut. Lamun ibu ngarti ilmu agama mah ye bakal loba pahala nu teu pira tapi luar biasa. Kumaha cenah dina anu sok diterangkeun ku ajengan teh? Sakali nuna gelas jang salaki dibikeun sagelas akur ganjarana jiga 100 rakaat salat sunat sakali nyodorkeun cai 2 gelas 200 rakaat salat sunat hayang loba bikeun jeung toren-torenna eta teh aya dina didikan agama didikan pasan betah rumah tangga geus masantren mah betah betul sakali nyium kumaha cek ajengan teh 70 dosa murag nyium salaki aja imah kayak karena pipina 70 dosa murag berarti mun 2 kali ngecerok 140 3 kali ngecerok 210 balik ti teh assalamualaikum waalaikumsalam pak bieu teh cek ajengan bapak tamat teh ngaji kabulusan ti heula balik kumaha kitu kieu pacek ajengan bieu teh rada kasep saeutik ajengan teh cenapa sakali nyium teh salaki teh 70 dosa murag nyah ngomong wis mah yang nyium aing coba bener yo langsung heuh ka dieu tuh ginungna olap salakina terus ngahakan jengkol ta eta jang awewe mun pernah masantren aya didikan agama lalaki pernah masantren boga didikan agama bakal boga dasar ka pamajikan moal sungar-sengor ieu kade bu ieu bejakeun ngasih bapak tukang nyarekan ka pamajikan mah sarua jeung ngurangan rezeki tiap poe
Abi galak di panggung tapi keur di mah tara urang mah sieun sabab geus diamanat dina pada teu kahaja harita keneh kudu menta hampura. Halo? Aduh asa dibela we ku aing. Halo. Lanjut itu lanjut. Benernya euy ari pernamasan teh mah. Ye Pak, ulah kieu bahasa teh. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Manuju naon? Nuju gegero. Tong kieu ye bahasa jelema belegung mah, salaki belegung mah. Waya kieu gegero wae. Sia mah tuh ngadul anguran bet isuk kene. Wajar. Gegero jam 11 ge da pagawean awewe mah tapakna. Aduh, betul. Betul? Tapi mun salaki berilmu mah da apal. Salaki mah kur sarupa gawe teh atuh di sawah. Pamajikan mah ngomehan, masak, can nyeuseuh, can ngalakeun komo mun hujan kudu dijahitan deui. Can budak teh urang beberes di tengah imah, budak ngaca di tengah kasur. Loba pagawean pamajikan. Matak salaki teh kudu sadar, kudu berilmu amangan. Assalamualaikum mama nuju naon cek salaki sadar. Iya Pak, nuju gegero. Aduh, mamah meuni geulis. Sakitu bahasa teh. Aduh, mamah meuni geulis da leungit kacape. Nyage geus nini era. Gelis bohong anger hatena mah deng tumpakan bae anger. Betul? Sanajan awewe teh gengsi era geus kolot bohong hatena mah bunga eta teh. Ih mama mani gelis, mani cantik, bapa mah bunga. Rumah tangga jeung mama asa teu pernah dikecewakeun, dikitukeun keur gegero da eureun. Kabigom kan pamajikanana di tengah imah. Bapana di dapur apakah dia lah ya cai pan salah kita bunga beri nyampur teh terelie dijamin gelo sakeluarga teh da aya salah kinu bedegong atuh aya nu kieu hitungan mah duit itu kamari 3 juta beaknya paling tebetah teh mun geus dibikeun duit ditatanyakeun aduh si ece korban eta aya wana mah aya belah kencaut halo sok aya soal kita mah duit depan sama di Jakarta teh 6 juta ku bapak 1 juta sabulanan nu 5 juta ku mah bapak karek dibikin bapak seminggu geus beak da sia mah makan duit ya aing teh geus bebeakan di Jakarta dari 1 juta ge mai sia mah kumaha 5 juta dibeakan da sia mah beak kana lajada jeung Sophie aing teh bangsa gara sia mito lagi ngomongkeun pacarkeun aing teh koret pada beak ku sia aing mah teu hayang sebenarnya rumah tangga jeung sia ge teh bae teu dipaksa mah ngan sia teh beakan duit teu bisa ngajajadikeun angger aing teh diomongkeun ku lancek mana di mana pacarkeun aing beakan duit aing mah teu hayang hirup jeung sia teh gitu sia mah piomongkeun wae aing korban gara-gara sia geus ku aing mah cerekeun waas pamajikanana bedegong salaki belagu padahal KBG boga kacape masing mah penting ilmu teh lain jang budak kungkul geus gede ge amalkeun rumah tangga ge bakal betah boga ilmu mah ngeunah nyandang ngeunah nyanding ngeunah nyan teuing urang mah teu ngomong ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika sholawatullah alaika amin ya Allah ya Rabbal cekaplah karunya geus kutu air sukuna gitu Allahumma sholli wa sallim wa barik wa sallim amin alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamda yuwafina wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalawikal karim wa dimi sultanik Allahumma agnina bil ilmi amin wa zayyina bil hilmi amin wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu, boleh dihapunten abi moal? Hapunten nya. Naon we gangguan yakinkeun ieu takdir ti Allah. Urang uih kudu nyanak sumanget. Intina pidato abi mah hiji judulna teh. Budak tong kapok cicing dina sarana pendidikan agama. Kudu tuluy budak teh ngaji nepikeun ka maot. Mun bisa mah sakola jeung masan
pesantren. 2 kola, insya Allah budak urang bakal bahagia. Sakit nu kapiatur, leres nati Allah, lepatna tina kabodohan simkuring. Kutu mayang dina ari-ari abirek balik ke pemayang kade bere adrahi. Aya cemae jeung Cei Is pidato sakitu wae sabab parasmanan Gusti Is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.